man ratusan apa kene ka kuring Keledan dawala ieu teh cepot semar tobat baheula panuci iyo aki aya keneh tubuh sok mewe nya monyet oge ning sarua monyet kayak cepanon teh dasar geus lalieur aja kagak naon iwung jauh-jauh jeung ibu Wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ye dewek teh cu nya Pak Bige asa geus pangih teh jeung ieu nya dah cing emut-emut Bantun maka suka jadi ulah melang Kasim abdi jantang tuh mau urang hiji ulah melang Kasim api jantang tuh orang hiji jantang tuh orang hiji kaget kunirahan ningali kang sampun prapta Raden Pandu Nagara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar iya nun aya makhluk aneh nah ini teh kelenci kan lain monyet ih lain yang menikah sehat gitu monyet eleh ku monyet kasehatan ai jelema menikah uleuh ai monyet tapi ka mulus gitu kaing sia mah eleh ku monyet lieur kesehatan lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya oh meuni ngaplak Kama Sutra kan oh di urang mah beungeutna wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeutna heeh
teuing dek ngabodasan ka handapna semua mau monyet kawinan begitu. kasaha teh sia teh ka monyet Oh, suka teh ka urang. geuning karasa kana hate aing bapak monyet lain tong amek curing sia Karaos kana hatena mah jentung. wilujeng tepang wanara Nuhun Satria. saha kakas Ke. Kakasih anjeun teh saha? ngaran kaula teh Pandu Ngan sakitu. sakitu-kituna ai keur murang kali mah Pandu Winata teteh Eta teh Panudidin bageula. nya keur budakna pisan mah Pandu Abdullah Percaya teh. Banar Kadu nya pami ieu ye Semar Abdurrahman Banar peuteuy eta mah. kumaha we jak Banar Mujair alah ampun Atuh dari dege teuing atuh. Ai eta anu tukang. sim kuring seun pinguin Semar seun cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing Ayang doraka meureun si eta mah. Ai eta abdi aher Bapak Gubernur tamas kemana karep we ai itu nu tukang. abdi Iya. ayu ting ting Aduh, paingan gelis atuh. Paingan cantik. Paingan samperenik atuh. Paingan nepi ka mola gitu. Di mana? kaula teh ti Astina Sami sadaya. abdi mah ti Ciniru Aduh, ayahnya ayu ting ting di Ciniru ayah. Ayah wae atuh. Kan Maksud aya di ieu tempat dek naon? kaula teh sejak milarian pusaka naon? anjing pusaka Jaya Kamulyan Jaya kemuliaan Pusaka Jaya Kamulyan. leres cadak tilu teh. Yo jelema. Jain jelema daratang dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apa Ih. Beda ieu mah. murid Ayub jadi ada bisa jadi teteh murid Ustaz Ayu. Ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean Benar atuh teh. jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan oh aya naon asma teh Ah. batuk eungap Eta nah mah sia teh meni hese-hese teuing asma penyakit atuh teh mah. ngaran kaula teh Hanoman uluh Amuing. ujang tobat Wah. Ingat ayeuna mah meureun. inget keneh ka kuring ke ieu teh oman Hanoman oh Benar kungsi baheula Pak. anggar keneh di Garawangi Isna teh orang karape alah Oman Sutisna teman. disangka teuing ieu teh upami teu lepat mah ieu teh sieun pahlawan kapungkur Wah, zaman Ramayana. zaman Ramakawalon Ramayana. Ramayana gitu sia kunyuk tong nyarekan kunyuk aya monyet Si kasiniran gitu. ieu teh yang Anoman bu dulu itu ho
ratusan tahun ya man ratusan apa kene ka kuring Keladan dawala ieu teh cepot Semar tobat baheula manusia Iyo aki aya keneh tubuh sok mewe nya monyet oge ning sarua monyet kayak cepanonan atuh teu sangka teuing nah bisa panggih deui ajaman kiwari kasong tobat teuing ieu jago baheula teh tidak mengenal lelah anoman halangan runtangan tak jadi masalah keras hati atau eta masun gokong eta mah atuh jeung sun atau eta masun heula sun rencang alim di sun mah atuh eta mah sun rencang aya keneh anoman dikersakeun kasepuhan geuning aya di dieu timala kaula teh pancen ti dewa nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa dah ditingali dina kaca trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas benar cai nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kapentingan pribadina beres kabiadabanana atuh luar biasanya dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulah lalawara waspada nya dewa mah sakti dewa mah nya matak tong ngajago ka kuring da kuring ge sarua dewa naon ya dewa naon sia dewa la benar heuh euy dewa sautet ieu teh putra mahkota astina leres di dieu sim kuring teh ada teh ngadunungan teh seun nuhun milaria naon pusaka leres jaya kamulyan timalan wah sanesa urang puluhan sumping ka dia puluhan jelema nu dararatangan eta nu teangan syariatna iya jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma teh ukur karek nepi dina sangkang dina syariat laras teu apal hakikatna merukan harta karun teu apal kana ma'rifatna mun buah teh mah karek cangkang jeung eusina encan nepi kana siki jeung mata holangna wah iya eleh ku anoma nya euy oh eta pikiran eleh ku monyet emutan nepi ka eleh ku monyet mah tah dengekeun deui aya di leuweung teh sing nepi ka kitu coba tur mikir nyingka ngasingkeun diri teh mikir lain ngasing heuh nuhun atuh tugas eta teh kitu kasepuhan wah iya Kang milarian pusaka jaya kamulyan leres tuh jago mojang we tapi palai penak hoyong leres palai hoyong mawi hoyong ieu pangna nepi ka apruk-aprukan teh oh nepi ka balangsak teh pan jigana anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neangan seuneu mamawa obor nah neneangan seuneu mamawa obor neneangan seuneu mamawa obor kumaha wah cing nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun teu jauh tina diri geuning tong kumaha nyuhunkeun dijelaskeun kateranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hidupna iya lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu boga rasa ieu aing uyah kidul
tebogara sayaing panggagana salilana sumerah pasrah kanu kaweurana Wah. Yo jadi jalma anu DP hadap asor hirup aya anak eleh kuwanara ramah tamah teh. nah panggih ku monyet euy Bener. da urang mata nana subur Murukan teh. Siki nama kumonyet we mata orang. atuh da melak sampe jadi sampe hakan seubeuh ti brawe hees teu mikir kaituna teh Teu sesamat sampe we di kulub. padahal tina sampe wungkul garepek urang ge sabenerna mah kakurung robuna no robuna teh pangurus garepek tina sampe jadikeun kiripik kecimpring panepi ka sohor nya kecimpring sampe kuring maninggal nini baheula mimiti ngawayang di Ciwaru umat teh lapar kuring teh subuh teh aya nini sisi jalan ke Belum Surabi Belum Surabi teu pirang bari jeung buukna ge curiwis aya we geuna plas lamar nya eta Surabi jeung teu pati ngeunah bener tapi naha geuning dilestarikeun mah tingali di geger kalong bala leunghar Surabi teh make nepi ka kinca make naon teh geuning teh oh bener nepi ka di jog-jog mobilan geuningan sedanan tak kitu nu mikir mah jadi dipecah deui panti dituna teh kun payakun ta urang teh kabagean pikeun payakun ngajak ngalobakeunana gitu dari dituna mah hiji cenah berkembang sok cenah berkembang kumaha carana eta berpikir teh apa na eta baheula bangsa urang teh ngejahoun fried chicken teh fried chicken teh goreng daging hayam peda make tarigu hayam kabur teh nah geuning ayeuna jadi ti batur datang ka urang datang teh ti Amerika dumeh ngaranna beda fried chicken lamun hayam kabur teh chicken oh nya euy oh gitu tinggalin urang teh bahasa naon teh bahasa Inggris tina bahasa Sunda teh fried teh naon ngasupkeun halu pred jadi pred gitu karunya ieu mah pred heuh tina pred teh didenge teuing halu maleung pred baud pred setiap aya jajadianana aya nu ngajadikeunana ieu cep tuh kan oh eta leres nu ngajadikeun anjeun timalan jiga menang indung bapa padahal kami nu nyieun teh saurna dawuhan atanapi pangandika anjeunna ngaran-ngaran kami di dieu teh kabeh bareng aljama bareng indung bapa leres indung sok barang dahar osok jadi kekuatan Bapak sok barang hakan osok jadi kekuatan leres nu di dahar naon contohna mah meureun beas dipelakeunana dina taneuh mun aya cai mun eueuh cai jadi moal mun eueuh panon poe gabung mun eueuh angin nya angin cai bumi seuneu milu nyieun ya tas aci-acina teh jadi anjeun jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa palatuk jadi anjeun gumantung kana gen kana turunan aduh aing ngawak-wak ti baheula aing ngenog acan emangna aing teh meri murukan sawang menang sararea anjeun teh tatangga ge milu nyieun jalma-jalma ge milu nyieun maneh pandu saha nu ngalauk di laut nelayan jelema lain nyanyian dari ucing sanu nyeun siribna sanu nyeun jaringna sanu nyeun usupna
sanu ngasina santerkeun ti sisi laut ka dieu menang sarereanya kami nu nyieun maneh teh kami mata gulung kabeh dihijikeun ditunggalkeun jadi naon Allah wallah alif lam ma'rifah dulu itu Omui. ya aya kadua didengekeun batur ngelmu teh sia untung kana beungeut mun kana baju geuleuh jadi Allah teh jenengan ti sakabeh dat jenengan ti sakabeh asma lieur keneh dek mah euy Mah kepikiran ku Akang. imah naon imah naon jo imah we teh imah teh gulung ti sakabeh asma jeung dat naon nyebut imah teh manya urang teh ditungtut pantau janela teras WC geus we imah begitu atuh Imah, dari jero imah teh rupa-rupa. oh bener ngerti pangeusi imah teh ulah dipapai kabeh atuh lila teuing geus cukup atuh imah Imah komplit imah ngaranna. Pantau aya seeng pan imah teh. oh eta nya ya timalan lamun muka sapah anjeun utek tongo walang taga ropati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna hah pujang aduh Wah. Ya Allah. pangarsa sembah kapihatur ulah salah nyembah anjeun anoman lain sembaheun anjeun teu aya deui sembaheun urang sadayana angin Gusti nu kagungan urang mah lintang ti saling bejaan siling wasiatan sarua pada makhlukna ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana jadi ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk mana kamuliaan teh timalan tah tina mulia kapanggih we mulia anjeun bakal panggih jeung kajayaan Ya Pak Jididin aduh hahaha we awas nu ngarti nah ieu bu benyit mung dibawa kana bener deh Ese di dalam pengna Ese dibawa ka bener. kota malahu ala kulubihim teh nu kitu Ono kitu teh. ditutup hatena Geus dipanat hatena. ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel Naon ting? dicitak siapa yang ngomong teh Ai disebut kitu mu. sarua jeung nyarekan anjing aing teh tuh ai kana goreng mah sakilat teh eta mah Apa nih? Apa jeung di dinya sabab poena di dinya matak apal sabar aku sumpah leres timalan saha ye nu katenyo jeung nu nenyo teh saha anjeunna kene bener timalan ngaku tanggeus ngaku tuluy naon nyaksi sabab katenyo sabab karasa na teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagala rupana oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi ilmillah bi kayak teh gitu Allah ai bi teh naon rupa-rupa pan aya biona bi kayi setan saya teh kabimina teh ka aing teh
aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung. Aya dia. Ya. Bi teh kalayan kakawasaanana, kalayan kersana, kalayan ilmuna. Tan matak naon akun urang Cing. da eueuh urang mah syukur jadi media. Alah heuh nya euy. Matak tong sagala di aku oge. Tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah. Islam ngaranna. Kubrak. Ayo ujug-ujug di aku we Islam. Ini jauh gawena ge. Gawena ge acan. Gawe yang disebut Islam. Adean ku kuda beureum teh. Daing mun Islam KTP. Ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan. Benar. Tah nu mata kaya kapangeranan oge tayepan sadarma teh dharma nu kahiji teh kapangeranan. Heuh ketuhanan meureun. Heuh. Saha bae urang mana bae sanajan beda agama. Tapi udagna kana rasa. Departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad di terasa teh. Oh eta teh paingan. Tak eta gedean rasanya ahan dedeuhan welasan asihan teh. Ari yang seukeut mah. Heeh. Tatina kapangeranan timbul kamanusaan anu beradab. Sumu lain biadab tapi beradab. Beradab mah. Lamun geus ngarti nyaksi kahiji ka pangeran, nyaksi kadua kana anu departemenna Nur Muhammadna, katiluna di dinya persatuan bakal katingali al-jama. Pangihna dina bismillah. Dina bismillah. Nu nulungan jeung nu ditulungan, nu mere jeung nu dibere, teu jauh. Teu tepi. Contohna Da sok sia udud atawa nginum. Minum eta teh. minangka abdi nginum ya. Saha nu mere, leungeun, nu dibere, Sungut. Sungut. nu ngarasakeun Abdi saha keneh. kayak balik ya ngarti. Nu mere teh leungeun. Leungeun saha eta? Leungeun kuring. Nu dibere saha? Sungut. Sungut saha? Sungut kuring. Dah. Nu ngarasakeun Kuring. Leta. Leta saha? Leta kuring. Saha kuring deh? Anyir. Di dieu Dek di aku naon ku sia? Nu nulungan jeung nu ditulungan, contona gagaro sesok. Gagaro. Saata nu nulungan leungeun. Naon ditulungan? Sirah. Sa nu ngarasakeun Kuring. saha kuring deh? Cepot. Cepot mati inung bapa. Sangeusna gelar kadunya. Naon? Naon tuh? Kamanusaan bergung. Tah bersatu na teh dina wujud urang geus bersatu. Ngan pilih narek bersatu dina kajahatan, narek bersatu dina pengabdian. dah. Dua jalur. Pamilih geus aya di maneh. Aduh. Gitu kan. Arti ngerasa merenang lah. Timalan. Nya, Lah, kuayana bersatu hasi tina naon? tina naon? Tina musyawarah, Cing. mupakat. Cek rasa hanaang Dah. dina hate panita suku ngalengkah. Sangeusna nepi ka dituju leungeun titah nyokot gelas. Leungeun cenah digawe nyokot sai tina teko mahekeun sai tina teko kana gelas. Bersatu Dah. jadi kekuatan keur anjeun sorangan. Nya Saha eta? kersa pangawasana. Teu jauh. Henteu. Wah. Atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna. Dengena awasna ambeuna teh bareng. Dengena awasna ambeuna bareng ban. Timalan karaos nu. Rokan teh. Buleudnya. Buleud.
bulat panggih nama ku monyet namun itu ngulik atuh Kang. oh kamu bodoh tenyo teh hirup tenyo kak dia kasihir Kesabaran tinggal. kasihir kita kasihir Kasirap teh. Apa pene ku pangabutuh pokoknya. mode Nabi Musa baheula Ku Nabi Musa Kang. disihir ku Firaun Allah. Sihir. dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta teh naon falsafahna kapan diri teh keur kasihir kurasa bohong bedegong muntang mung sirik pidik Uang kelam. padahal eta teh lain hak anjeun sok tangtukeun cerak deleg la ilaha illallah nya eta cekel kaleg-leg tak kabeh oge Eta we waduh pegangan hirup memu. iya bener mata pula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh teu matuh oh teu matuh teh da motah Ada mota. Anggeure sangsara dengan berapa? ngarti sampean leres pangarsa Mararota jeung maruli lain. lamun geus nepi ka ieu nya karasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean Di masjid. aya pusaka teh hartina warisan nah eta warisan ti pangeran anu aya di anjeun dek diantep moal digunakeun Jaga nurutan. bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah amarwata suta bingah ka giri-giri Gusti mamawa naon neangan seuneu mamawa obor teh eta Saya di curug leuwih, Wah. neangan sai nyuk curug leuwih teh teh nu ngangan sangu. Jangan sanggup bari mau boboko. neangan kabogoh aya pepotongan teh Eta sing tok ngamana karep yang ngomong teh teuing eta mah. Satang bobo di pemukon bara. Alah. Semik sorangan dari dia. neangan pijodoheun panggih jeung Haji Didin atuh ku gue Eta. Teu boga. luar biasa Kakang Semar lamun geus apal kana jati diri eta Dah. nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin Iya. leres nampire bunuhun laksa ketika bingahan moal ngabobodo jeung moal kabobodo timalan istuning sagolik pangkek sacanger pageuh dina ngajalankeun hukum bener jeung adil ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukum teh Oh. Loba di kali Jawa bulat beuri. nya kadang-kadang anu bener jadi eleh kadang-kadang anu salah jadi menang Jadi menang. da eta ku duit Abang hukum dunya. jadi keadilan teh semu Beres. naon semu teh lagu gue ora semu ora jamu atuh tah mah Orang jamu. Teuing eta mah. Mana karep Kayak bandir Islam kan. ngarti sampean nuhun pangersa naon nu rek disombongkeun ku anjeun naon rek diagulkeun. naon nu rek diagulkeun ku anjeun anjeun dumeh anak raja timalan sarua tu jeung si cepot pada hakaneun cacing bener timalan di hadapan anjeunna rekep deng-deng papak sarua leres seperti bapak anjeun raja ke di mana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal Moal. kalah lalumpatan sih Payu kana keuyeuk. tak bandingkeun jeung harga teri lauk nu pangletikna hargaan mana hargaan keneh bangket teri
harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup Wah, eta bakal leuwih ti 100 anjeun leres. lamun salah lampasan najan anjeun pangkat luhur laras akhirna tidak pagawean bakal kitu tah Deh. Eta nuhun anoman nuhun. Kahartos kuliah sakitu ge. kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong Sumuhun. buktikeun dina gawe sabab ceuk pangeran oge nu bakal nepi ma amal jadi ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan baik pangdoa kula cit aya di sagigirin anjeun Iya. pangdoa kula marengan anjeun geura amalkeun eta potensi nu aya dina diri sampean timbalan tuluykeun mun teu kitu bahaya Perjuangan Laras. sok dina gawe buktikeunana Beres. tong loba omong geus kana sungut mah pasea Recok geus kana sungut mah. tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh sakitu anjeun geus ngamilik pusaka Jaya kemuliaan. jaya kamulyan pibana ku anjeun dina gawe